di dunia ku keresaning anu agung ku keresaning anu agung geus dinasti manggi geus dinasti geus dinasti manggi jeung dua rupa perkara senang paselang jeung bingung saupama hayang senang gawe urang masing suhud gawe urang masing suhud insyaallah hasil insyaallah insyaallah hasil asal muntang ka pangeran ngaduha sing hasil maksud